Sehat. Alhamdulillah. Abdi teh Ciamis. Padina kunaon ieu teh? Kurangnya. Hampir total. Sadayana nya Kang. Abdi ningali di pali ditu gen. Ya nuju panen bonteng ya. Kalau lagi si Akang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring nuju aya di Desa Ciparigi. Sarang petani di dia ya nuju ngopi panginten kalau lagi. Sarang siapa manawi jenengan teh? Pak Dede. Pak Dede. Terus Bapak ayeuna melak teh naon we, Pak? Bonteng. Terus cosin. Salit lah cosin. Ya di samping pare teh panginten. Tanya on. Kumaha Pak pare ayeuna Pak? Pare mah nuju ka sorang. Ku orang Ayeuna teh sur. janten mau ke arah we panginten nya Pak nya. Lah ya mah terus dipasihkeun ka manuk. Padahal ieu teh atas sabarasa sih, Pak? Katilu teh. Terus sasihan. Atas bade panen pangintennya pada Pada dedenya. panennya. Aduh, awatos pisan balawargi. Pada dede teh ayeuna teh melak palawija oge panginten. Palawija, bontengnya. Bonteng. Tah bonteng teh sabara sasih, Pak? Bonteng mamung sasasih langkung lah 35 hari. 35 hari ayeuna teh ieu teh panen. Panen perdana. Tos katilu kali. Oh, tos katilu kali. Tilu dinten ayeuna. Palawargi bonteng yang perdana lah. Itu. Ya panginten kasusahan petani teh seperti sekitunya Pak nya. Hama gitu. Hama. Tapi eta aya penyuluhan tuh di pertanian mana? Penyuluhan memang aya gitu. Tapi cuman yalah sekedar instruksi gitu bola biasa pertanian. Tapi harga pupuk kumaha Pak? Harga pupuk mah stabil lah. Stabil. Harga pupuk. Tapi ente sesah milarina. Ya kadang sesah kadang henteu gitu. Kemarin alhamdulillah henteu. Laras. Upami ngagale teh di mana Pak? Pupuk teh Pak? Di Dongkal ya mah. Oh, ka Dongkal. Cilat. Kesauna teh upami ngagale pupuk kedah nganggo kartunya. Nya KTP. Oh, KTP. KTP teu gaduh KTP mah teu kenging. Oh, laras. Janten ti Ciparigi mah ngagale teh ka Dongkal gitu. Ka Dongkal mohon Ciparigi Bunter mah. Ciparigi Bunter. Ieu teh sabaraha meter persegi, Pak? 80 bata ya teh pami dibatakeun mah. Pami dimeterkeun mah painten sabaraha. Tapi iya sadayana ku bonteng ya anu. Nya bonteng saparo tah. Bonteng saparo. Penghasilan tina bonteng sabaraha Pak eta, Pak? Hanya upami ieu mah lah kaetang alhamdulillah tina bonteng mau upami teu kaserang hama ti alitna nama. Upami tos kena ku hama gitu ti pertamana di 28 hari lah 25 hari tos kena hama mah tos teh aya pisan. Ya, berarti bonteng teh panenna teh sabara iya Pak? Sabara kali tina saya teh? Sekali. Oh, sekali. Teras gitu. Sabara kali ngala gitu? Kadang-kadang 20 hari lah. 20 hari teh? Mohon ngala itu teh. Oh. Teras-terasan sadinten sakali daya mah. Oh, sadinten sakali. Mohon bonteng mah. Sadinten sakali. Laras. Saupami cai di dia saya nya Pak? Cai mah alhamdulillah ya gitu. Kalau doogenan paling ya dia mah. Namun ke kupare awonnya upami ayeuna ku bonteng sadaya kumaha Pak? Upami ku bonteng sadaya kadina makan ieuh ieu teh enten kirang sae. Oh, upami bonteng mah kedana hayongna nu nebrak bonteng mah. Nebrak. Harapan petani ke pemerintah kumaha Pak ya? Solusina nama dina masalah biaya ieu we lah naon tah obat
yang nggak sing nyuhunkeun dibantos gitu. obat gitu. Tahun apa upami dibantos mah alhamdulillah mereka. Oh. Tapi salami obat-obatan eta ngagaleuh gitu, Pak. Magaleh daya gitu pasihan pemasihan. Terus Pak upami bonteng ayeuna biayana sabaraha Pak di pas nanam mohon deui kangga pertama upami tos janten mah ya tos janten galurna gitu mung dietang teh erep mana teh sekitar 1 jutaan lah, 1 juta mohon. sabara ieu teh sabara meter persegi Pak bonteng teh Bapak ya? Panginten ya teh hampir sebarahnya lah 8 bata berarti ya 60-an lah. 60 bata gitu, 60 bata teh. Erep 1 juta eta mah teu operasional kerja henteu gitu. Oh, Cuma beli pupuk, obat semprot gitu. leres. 1 jutaan. Leres. Berarti saur Bapak ieu mah mending keneh pare mending keneh palawija Pak. Ari Mohon Kang bonteng Abdi mah palawija. palawija. Karaos ku palawija mohon. Leres. Mohon gitu Pak Pak Hartos. Ya harapan Bapak ke pemerintah panginten mudah-mudahan aya penyuluhan sareng aya bantosannya Pak kanggo Gitu. pupuk bukan pupuk atau obat-obatan lah kayak gitu panginten gitunya Pak ya. Obat kan minimal 30 ribuan 30 ribuan ya. untuk 1 kali penyemprotan. Sedangkan bonteng kan per 3 hari. Per 3 hari semprot. Iya. Tulungan Pak Dede panginten. Sakitu palawargi Sumario Simkuring sareng Pak Dede salah sahijina petani di Desa Ciparigi ya Pak nya. Ciparigi ya mohon. Sehat Pak lah. Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak nya. Semangat lah. Meskipun ayeuna ningali pare pare seperti kieu. Gitu ya Pak, atur nuhun Pak.